Bikin ranginang tina ketan biasana masuk tina sisa nasi, lain teu aya sisa nasi ieu mah nya nuju hoyong we ranginang anu asli. Pertama-tama anu didamelkeun ku abdi teh ieu teh abdi nyiapkeun pancina terus mahekeun cai pangeueuman ketanna. Lanjut we ku abdi teh diseupankeun beas ketanna terus kitu mah tinggal ditutupan cetrekeun weh komporna. Bari nungguan ketanna tanek urang siapkeun cempal butut kanggo tilam cobek. Ku abdi disepeuh heula cobekna teh ieu anu dicepeng ukuran 18 cm, ukuranna sedeng kanggo nyamba sapopoe, henteu berat teuing teu gede teuing. Matak ngarendos bawang 2-3 siki oge teu aya istilah kago, komo kanggo keluarga kecil mah pas pisan. Atos sapaket sareng mutuna hargana oge terjangkau. Pokona mah meser sakali dianggona bertahun-tahun. Asal ulah dibantingkeun we bisi peupeus. Anu hoyong tinggal langsung cek we di keranjang koneng tah di dieu teh sihana hoyong pangaguntingkeun ieu saurnana teh cenah hese ditatihkeunana. Muhun nya eta ieu teh keur ngajajar-jajarkeun mainan ieu teh diberesan teh ulah unggal poe teh kos kieu we babalatak sama sekali teu pernah diberes. Entos we urang tinggalkeun urang ningali ketan didedet-dedetkeun teh ning tutos tanek urang langsung we bahekeun kana baskom. Bumbu anu tadi kenging ngareku ku abdi bahekeun kana baskom terus dibanjur we ku cai pangeueuman beasna tadi dikolah kalih terus we dibahekeun deui. Jadi ngagigihan teh ku cai atah ku cai pangeueumanana da saur batur teh cenah abih beukah cenah. Urang tutupan heula nepi ka beukah atos beukah mah urang langsung we seupankeun deui si ketanna. Alhamdulillah teu lami ge ketanna asak tah ayeuna mah urang langsung we siapkeun nyiruna, siapkeun citakanana, siapkeun we garpuhna. Lanjut ayeuna mah urang citak hiji-hiji babari geuning nyitakna teh pami aing ngebul keneh mah nya jadi tereh rekep kitu kana ketanana teh. Tuh geuningan teh lami ge tos sajajar we coba ayeuna mah urang ganti citakanana kuno bolong langsung dicitak dina nyiruna. Geuningan sami wae nyitak mah kudu mana-mana ge sami-sami buleud sami-sami gancang. Ari nyitak mah kumaha hayang we nya anu penting mah buleud tereh anggeus tereh we dipoekeun. Mumpung cuacana panas ayeuna teh kat panas mentereng isu keneh ge matakan lamun anggeus-anggeus engal-engal mah meureun tereh garing ranginangna. Alhamdulillah kenging oge sanyiru tah aya sisana sakedik ku abdi teh bade didamelkeun ulen moal didamelkeun deui ranginang. Ayeuna mah urang langsung moe ranginangna lanjut we urang meresan proyeksihana ning tukang pabalatak.